Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Mitra kaum dangu, Mang Barna bade ngadongeng. Mitra mugi janten uninga kangge ka mitra sadaya rehna carita anu judulna Rana Beng Serat dinten ayeuna teh bade ditamatkeun mitra margi mung kantun sababaraha lamar deui. Janten enjing urang ngagarap carita anu anyar gitu. Nyangakeun Rana Beng Serat urang tamatkeun dinten ayeuna. Sok kabarayun sadayana. Mitra dangu hanca nukatuna waktos dinten kamaria teh upami telepat parantos dugi ka dasar lalaki teu beunang dipercaya panyana teh nyaan jujur jeung bager sing horeng ngabudi ucing keun sia diwarah ku aing mah moal diantap lalaki kitu mah moal sieun janten tara ge moal keun ceuk hate Asmaya bari ti papareket ngeupeulkeun peurup beungeutna geuneuk kesang ngoprot saluar awak serog ka kebon kasampak teh Basri keur anak kakeehanapeun tangkal buah hareupeunana aya duwegan jeung nangka segede seeng tambeu seungit dikabitaeun atuh eta nangka teh kuleuneun tangka nangka aya lalaki duaan nyaeta sobat Karmin keur mantuan ngala nangka. Asmaya geus teu bisa nahan amarah nafsu ngagedur amarah teu kawadahan datang haok nyentak bari nulak canggeng kitura teh bari popolotot. Kang Basri, kunaon ari akang kaos lain laki tangkat nanaonan hirup teh ngabudi ucing teu sangka sing horeng lungu ge lungu tutut leuwih ti telenges batan anu gorocok ngomong tuh deuleu gara tepungan tuang rai nyusulan ka dieu kitu pokna terus ngahegak bari calangap lantaran capek pacampur jeung geheul. Ari Basri ngahulang bari malong ka pamajikanana saeutik oge teu ngarti kana tujuanana harita terek ngahuapkeun nangka tapi kamurag atuh bakat kureuwas poknanya bari kerung itu aya naon teu gugur teu angin ujug-ujug pating baledag we mata kreuwas kabina-bina cager aya naon montong nyali kong teu kudu akon-akon da ayeuna mah bukti nu jadi saksi kanyataan nu bisa carita sing horeng lunguh teh di imah da di luar mah gagah alabatan Arjuna kaos Arjuna we nya kaduhung percaya teuing ka lalaki teh kaduhung kumaha ieu mimitina mah aya naon atuh cager. Basri keukeuh teu ngarti Jung nangtung bari keprak-kepruk kana calanana. Kang Basri, ka imah aya nu nyusul. Awewe geulis keur kakandungan 4 bulan. Dianteur ku bapana. Nah aja nyusul. Sabab akang geus lila teu kilir, teu ngiriman, teu kabalanjaan. Hayo, bereskeun gara balanjaan. Tuh istri anom karunya keur bobot. Lalaki nurus tonyung. Tegableg ka era kawas lain pangkat luhur. Teuseubeung ku hijinya. Basri calangap bari hatena deg-degan. Tadina mah rek amak deui ka Asmaya, tapi akhirna mah jadi seuri. Kunaon ari mama?
Kawas budak wae. Aku batur. Cager. Tujuk-ujuk ngamak di kebon batur. Ayo balik. Heg, rek balik. Tapi aku heula. Pamajikan anu kasabaraha si Barni teh. Palang siak aya di anu sejen. Da buktina sok init-initan. Alasanana rupa-rupa. Konsinyir tea, ngontrol tea, supervisi tea. Nyata nama konsinyir kanu gelis, ngontrol kanu denok. Kada ngeunah-ngeunah jeung ngora. Dasar lalaki gecul. Maya istighfar. Goreng badut kikituan teh. Hayu mah. Ulah ngacacang di kebon nangka. Bisi cacag nangkaheun. Hayang ngamak mah. Di imah. Ku akang rek di layanan. Memang asmaya teh geus tahun-tahun tara ngamak. Geus lila tara nyarekan ka akang. Tah, ayeuna dirapelkeun meureunnya. Hayu, urang teng-tengkeun di imah. Rek nyarekan mah. Sok, rek bari gegejret pek. Rek bari ngusut-ngusut buuk pek di imah mah. Poredaskeun, ulah aya nu nyesa. Subaruba we. Ayo di imah we. Ceuk Basri bari kop kana nangka. Kop deui kana bedila angin. Leos ninggalkeun Asmaya nu masih keneh ngajega bari nulak cangkeng. Beungeutna geuneuk. Tadina mah rek nyarekan deui. Tapi Basri kalah ka init bari seuri. Atuh kapaksa nuturkeun bari ngagidir nafsu keneh. Aya wae ieu mah. Lain seri sia, buru. Ceuk Asmaya kalah kaleuwih garang. Di jalan aya nu nanya. Boh Basri, boh Asmaya teu ngajawab. Tetep we jaman dud bakat ku amak. Atuh nu nanya teh heraneun narolohok badi gogodeg. Tapi teu kapapanjangan. Batur mah pating laleos nuluykeun tujuanana. Barang srog ka imah. Kalacat Basri unggah, ret kasema. Nyawe aya awewe geulis. Katara keur kakandungan. Basri olohok da teu wawuh ka eta sema teh. Bus Asmaya ka jero. Beungeutna geuneuk. Tah, geura aku. Tuang garwa anu anom. Hawatos milarian. Ceuk Asmaya amarahna can pareum-pareum. Hayang keneh ngamak puguh we. Marni mending ngajenghok ngadeg-deg sieun. Muntang ka bapana malah Baryona oge ruaseun da jantungna ratug. Mah. Ulah geus sarupateun. Sok diuk urang badami. Sok diuk. Pikeun Basri mah tetep leuleuy dina nyaritana. Najan amak ge bisa keneh ngadalian hawa nafsu. Gek diuk nyang hareupan Pak Aryono. Ari Asmaya ngalejeg geneh. Alah, teu kudu loba ekol ieu. Da ieu mah geus nyata tah ieu anu nyusul-nyusul teh. Asmaya, diuk. Panon molotot beungeut geuneuk atuh puguh. Ngalenyap Asmaya teh. Ret kasalakina teu kuat, pateuteut beungeut. Leketei awakna leuleus. Sabab geus apa? Kumaha adat salakina gek diuk jajantungna ratu. Nempo adegan kit. Marni mah cameot teu wani ngomong. Begeutna pias jajantung ratu glamun kongang mah rek ngajak balik ka bapana. Dasieun kuno pating jorowok ngan Pak Aryono nu rada teger teh. Manehna rek nyang hareupan naon wae anu bakal kajadian. Sabab geus boga kayakinan yen niatna lain goreng lain salah, tapi rek nyusul hak nu jadi anak. Geus leler maneh teh Asmaya. Hamek keneh atawa henteu? Ai. Eta ti kebon keneh ngamek nepi ka jero imah masih keneh. Basri bari neuteup ka pamajikanana. Ari Asmaya teu ngajawab. Aduh, Bapak punten ieu, abdi teh kapaksa ngahormat ka tamu teh. Ucara kieu ieu, sabab gayanana memang kieu. Mata kareuwas jeung heran. Tadina supados masalahna teh rengse.
sarta ulah aya salah sangga. Abdi bade tumaros. Bapak teh saha anu di mana? Ceuk Basri. Ujang. Bapak teh ti Kadipaten ari wasta Bapak Aryono ngahaja ka dieu. Bapak teh bade nyusul caroge pun anak tos 5 sasi teu aya mulih gitu dah. Nanging hapunten bilih ku dongkapna Bapak teh janten karepotan kanggo salira Ujang. Bapak ge heran habat aya kajantenan kitu. Kumaha anu salaresna ieu teh? Ieu Pak, abdi bade naros heula ieu. Ari caroge tuang putra teh saha jenenganana? Sumun Basri, ngadamana teh di tentara di Bandung. Terus apal kana rupina? Ya kan tenan we apal mada sering kalemur. Sanes sakali atanapi 2 kali. Nanging sering. Ari nu ngaran Basri mah seueur Pak. Da abdi ge lares pun Basri sarta rumaos janten tentara sarta dinas di Bandung. Ayeuna teh nuju di lembur margi pun alonika. Nanging cobi sidikeun beungeut abdi naha leres caroge tuang putra teh abdi. Basri nyang hareupkeun beungeutna ka Pak Aryono. Ari Pak Aryono kalah ngabalieur ngareret ka anakna nu kita tadi cameo teh bakatku kasieun jeung kasima we nyai. Nah geuning kieu boah-boah salah alamat urang teh. Duka Pak, abdi ge teu ngartos. Teu gadaseur saur ayeuna mawal we. Nah caroge ayi teh leres beungeutna jiga kieu. Basri ngusap beungeutna. Sanes da teu kitu salaki abdi mah. Namung ari hear-hear pamenteuna mah hampir sami. Dah lamun kitu mah baba sareng ayi lepat alamat atuh. Cobi paluruh deui sing leres. Dan nu ngaran Basri teh seueur sing hawatos we ka abdi anu teu pupugu dicarekan ku pamajikan. Keur ngeunah-ngeunah ngadahar nangka ge eta ngadon dilabrak ke pamajikan nangka murag. Sia teu era. Tah kitu we ayeuna mah Pak. Mangga imutan deui. Pak Aryono jeung Marni ngahuleng. Duanana teu bisa ngomong. Ari Asmaya sadar. Manehna inget yen laku lampahna gagabah teu taliti dina tatanya. Terus ngusap beungeut. Bapak, kitu deui ka Ayi Marni. Cobi pilarian deui bukti anu sanesna. Nah aya kene atawa henteu margi ari nilikana jenengan sareng alamat mah memang beneran. Mari mah akur pisan sareng alamat anu dicicingan ku abi sareng pun lanceuk. Tapi naha bet jadi kieu? Ieu teh sandiwara atawa kumaha? Naha geuning geus aduh hareupan mah bet teu di aku. Demi Allah agang mah teu sandiwara mah teu sandiwara. Nya cek dina lagu ge. Aya laguna. Dunia ini panggung sandiwara. Tak akang mah lain tukang sandiwara, tapi tentara agang mah. Bener, teu wawuh kaya istri teh. Tepung kali kayeuna nyebut teu wawuh teh lain bobohongan. Tapi nu sanyana wani disumpah agang mah sok. Rek disumpah naon? Sumpah prajurit geus apal. Rek sumpah naon deui? Percanten ka akang mah. Tapi kumaha Ayi Marni? Da leres abdi oge neme tepang ayeuna sareng bapak ieu mah. Da salaki abdi mah teu kitu. Salirana teh alit, nanging pakulitan mah sami. Upami pare langkung jelas da aya fotona dina syarat nikah. Tah, sok buka surat nikahna mana. Basri curing. Iya bapak, cek Marni song mikeun surat nikah ka Basri. Malah Asmaya ge mending ngarontok hayang buru-buru sidik barang bre. Mitra kaum dangu sadaya, atuh Basri jeung Asmaya colohok bengong. Asa teu percaya kana ditinggalianana. Sabab sidik pisan foto teh Karmin make baju dinas milik Basri. Sajongjongan mah taya nu nyarita. Anggur ngahuleng jiga anu keuna ku tenung. Nu panghaneueuna mah Asmaya. Geus nyarekan lak-lak dasar ka salakina. Kari-kari ayeuna kitu buktina.
bener menawi kenal ka jalmi eta kitu tah. Di mana atuh anu saleresna? Cek Pak Aryono bakatku teu sabar. Bapak kitu deui ka Haji. Paingan atuh mata keras urat beheung. Da geuning ieu teh pun alo ieu teh si Karmin ngaranna teh. Cek Basri. Laras pisan dagangkeunna oge gitu. Karmin saurna mung di Padamelan mah ngangkeun jenengan Basri ditambih we ku Karji Mintareja. Saur anjeunna Karmin teh singetan tina Karji Mintareja. Marni milu ngajelaskeun ngarah kahartieun pisan ku Basri jeung Asmaya. Astagfirullahaladzim. Panyana teh kieu si Karmin. Ya Allah. Basri humaneuar. Ari Asmaya carinakdak amek pacampur jeung era. Hapunten Kang Basri, abdi rumaos lepat. Kenaon-naon Maya. Dan memang kaharti ari kitu cara nama. Ieu mah si Karmin we nurus tunjungna ieu. Baru angka urang tapi ka jadi parea-area omong. Untung aya surat nikah nu make foto. Kumaha lamun henteu? Beureun hese ngarengsegeunana teh. Ngan akang mah heran. Nah bet meunang ngaran kieu si Karmin. Iraha kawina kumaha carana? Basri sadar. Manehna teu nyalahkeun pamajikan. Da kaharti jalana kitu. Lareskeun Kang, ngerakeun ka sararea paluruh sing bener. Nah saha anu nyieun kateranganana, saha anu mere surat NA-na, usut teh sakalian tuman. Ke enak kumaha ieu teh Ujang. Asara luas teuing Bapak mah ieu. Cek Pak Aryono bari Olohok. Ari Marni mah carinakdak ngumar cimata. Pak Aryono. Si Karmin teh lain tentara. Da manehna macan boga pagawean. Memang kungsi teken tentara tapi teu lulus. Pangna make baju tentara eta mah maling-maling. Make nu abdi ieu teh. Ari ayeuna si Karmin teh keur pangantenan. Karek kamari di rapalanna ge. Tah kitu ieu teh. Mitra barang ngadenge lalakon kitu. Lengak Marni kapiuhan. Untung kasangkeh ku Pak Aryono. Atuh puguh mata kreuwas ka sararea. Malah Asmaya ge meuni luncat nulungan watir nampo gitu mah. Bawa ka jero, golerkeun di kamar. Cek Basri hari weus-weus. Reuas nampo nu kapiuhan kitu mah. Mitra kaum dangu sabot keur ribut-ribut kitu. Mang Seno jeung Bi Urmi juljol. Lantaran aya anu ngabejaan pedah tadi. Asmaya jeung Basri silih sentak. Malah Aki Jama jeung Karmin katut sari ge juljol daratang. Atuh di imah teh jadi pahibut loba jalma. Ditambah ku tetangga Mang Seno. Naon ieu teh Mang? Cek Karmin manehna lajag lejeg di imah. Ngan harita Marni geus digolerkeun di kamar. Digugulung ku Asmaya jeung Pak Aryono. Diuk sia Karmin. Basri malotot. Beungeutna geuneuh puguh we sararea ge leuwas atuh. Aya nu wani ngomong, barang ngadenge kitu Karmin ngalenyap hatena. Mani leuleus asa dipupul bayu gek diuk satengah mebeutkeun maneh. Ari sari diuk gigireunana jajantungna ratug. Can ngarti kana eta kajadian. Kang Seno. Urmi, di dia ngadiung ieu.
dan wae nu kapiuhan mah andep kege cager sorangan. Aya naon atuh Jang Basri, itu asa ruas teuing. Urang badami lantaran lamun diantep itu bakal ngerageun ka sarea. Bisi Aki jeung Akang Canyaho, tuh nu kapiuhan di kamar teh pamajikan si Karmin anu kahiji, urang kadipaten. Katipu ku si Karmin, sabab ngaku-ngaku jadi tentara. Ceuk Basri bari papeta, panona beureum beungeutna geuneuh. Atuh puguh we mitra kaum dangu, sari mani ngagurubug ngadenge kitu teh. Lira anu dicocok kala tina awahing kurewas. Kang Karmin, nanaonan ari Kang Karmin? Cek Sari berbei Cipanon bijil. Pura Sari, akang rumah salah. Jawab Karmin luk tungkul. Keur kitu tarojol Pak Aryono bijil ti kamar gek diuk gigireun Basri. Waraya didinya olohok can wauh ka Pak Aryono. Pak Aryono, bener eta nu ngaran Basri teh. Bari nunjuk ka Karmin. Laras pisan Ujang. Ka eta minantu bapak deh. Nuhun adi kenal keneh mah. Mangga nyangakeun bade dikumahakeun eta budak teh. Jinisna memang alo abdi. Malah diasuh jeung dididik ku abdi. Tapi abdi teu ngaboga-boga ayeuna. Bapak kagungan hak kanggo nuntut ka manehna. Mangga bade dikumahakeun. Cek Basri Tina awahing ku keheul ka Karmin. Jeung era ku pihak Pak Aryono. Ujang bapak teh amak damahna taku iteh. Sabab sahabi jalmaeunana anu teu keheul nampo minantu kitu teu ta. Bapak teh rugi harta, rugi tanaga, rugi kahormatan. Gara-gara Jang Karmin. Tapi bapak mah ngingetkeun ka pikahareupeunana jeung inget kajabang bayi nu dikandung kubur anak. Geus we, ulah dipapanjangkeun, da geus kieu jadina. Mana kitu ge geus titis tulis pun anak. Kudu ngaranapan kieu. Tak kitu ari pamadegan bapak mah salaku kolotna, tapi nyaduka ari cek jinisna mah sabab beda rasa beda jiwa. Nuhun bapak. Abdi leuwih era ieu lamun kitu mah. Tapi kumaha ari perasaan maneh sia Karmin? Hah? sadaya-daya anu mau selepat. Imang nyebut sadaya-daya. Siana ngerageun menika bidang-bina. Sugan teh mah bener eta. Anas diampihan di Bandung. Nah, menika cida teuing kalakuan teh. Nurun ka saha si laing? Hah? Ya, dekeun Karmin. Leuwih cocok lamun maneh diajukeun ka pangadilan. Sabab maneh nipu ka sababaraha jalma, ka dewek, ka Marni, ka Sari, ka Inung jeung ka bapa ditambah ka nulian. Jelas yang ngabobodo jeung nipu. Jadi taya jalan anu panghadena. Pikeun ngahukuman maneh. Iwati bui. Basri nyingsieunan. Da manehna ge teu tega harinyan mah. Memang lamun nilik kana karugian mah ngaran manehna dijual. Tapi inget deui yen Karmin teh boga pamajikan dua. Duanana keur kakandungan.
reksaha ngurus orok lamun Karmin asup ka Panyara ngangseno jeung Biurmi teu bisa nyarita. Dan memang manehna oge geus taak atuh mikiran jadi anak. Ari Aki Jama kalah cari nakdak we. Teu nyana boga incu teh bet kitu peta. Ana si diugung-ugung dicacaritakeun ka tetangga. Yen jadi incuna teh keur teken tantara. Mani reueus tadina mah. Ari pek teh bet kitu peta kalakuanana. Puguh we meuni haranag Aki Jama teh. Harita sari ngahuleng Cipanon ngemeng tetempoan pating burinya iranyai kararoneng. Tungtungna kulahek lengak kapiuhan cara Marni. Atuh sarerea pahibut nulungan nu kapaehan. Maka kenawahan riweuh kanu araya didinya. Basri gogodeg. Manehna bingung mutuskeunana. Nah kudu kumaha. Sabab gitu salah kieu lain. Mangkaning Karmin teh teu boga usaha. Ari pamajikan sadua-dua duanana keur kakandungan. Sangeus anu kapiuhan merenah dina tempat sare. Kolot-kolot ngariung. Basri jeung Aki Jama katut Pak Aryono jeung Mang Seno kumpul rek mutuskeun urusan Karmin. Ari anu sejen sina nulungan nu kapaehan sabab bisi kumaonam. Agang gitu deh Kaki. Jika tuh abi tulungan ieu. Sabab ieu teh ngait kana tanggung jawab abi. Nah kudu dikumahakeun ari si Karmin. Nah rek tega lamun diajukeun ka pangadilan. Nah rek ikhlas ngahampura kana kasalahanana atawa kumaha. Sabab urang ulah gagabah dina nangtukeunana. Contona kieu. Mun ayeuna dilaporkeun si Karmin teh anu wajib itunya tangtu si Karmin teh bakal dipanjara ieu. Nu akhirna Sari jeung Marni moal aya anu ngurus. Mangkaning duanana keur kakandungan. Wah, bakal tambah barabe we. Cik ayeuna rek kumaha ieu? Ai agi mah wajib hanyu lenya. Sedih boga inju kecupatut si Karmin. Tapi hanya goreng burung palung kada incu aing. Kahayang mau ulah nyepiga ungah balik wajangan. Umah jalannya pek ala juru kudu ngarora jeung ngarji ya agi mah jeung ngarji kena urusan hukum. Nya sia Cek Karmin kabina-bina jeung yang dua boleh bikin ke Aki hiji. Wala, akang oge nyangakeun we ka ujang-ujang. Kumaha benerna eta mah? Jawab Mang Seno. Pok disambung ku Pak Aryono. Dewe atuh ti simkuring mah soal Jang Karmin keun bae teu kudu dipapanjangkeun. Apan tadi ge geus dikedalkeun sabab mun Jang Karmin dilaporkeun nu repot mah urang kene. Ayeuna mah tilik barudak nu keur kakandungan. Karunya lamun eueuh nu ngarasanan teh. Saku lantaran kitu urang pasrahkeun we ka pamajikanana nyatana ka Marni jeung Sari. Maranehna nu boga hak pikeun nangtukeun geun ari sakalieun sim kuring mah rek narima we kana naon-naon geus jadi kenyataan ieu teh. Cek Pak Aryono. Nya nuhun atuh Pak Aryono, lamun kitu mah geus aya rarancang kanggo mutuskeun ieu perkara. Putusanana urang pasrahkeun ka Marni jeung Sari. Nu sarua resmina jadi pamajikanana si Karmin. Tanya gitu, Jang. Tanya we jenisna atuh eta mah. Mang Seno. Harita Marni jeung Sari geus areling deui sabab pada ngubaran pada nulungan kuno araya. Terus duanana didiukeun jeung Karmin. Karmin
ngaluk tunggul kitu deui Marni jeung Sari ngareluk tunggul bari ngumar Cipanon kasedih. Marni Sari, Allah Maha Gawasa Maha Uninga ari rancana jeung kahayang manusia tara salilana luyu jeung kanyataan. Lir ibarat nu kaalaman ku urang ayeuna hayang bagja teh kalah sedih lantaran Karmin teh lalampahanana kitu patut sarerea geus pada nyaho. Taina putusanana masarahkeun ka Marni jeung Sari da duanana ge resmi jadi bojona Karmin. Rek dikarumaha tah si Karmin. Taina mah ieu nyatana Cek Basri leuleuy jeung pikahartieun. Marni jeung Sari silih reret teu padu teuteup lenyap hatena sumeblak jajantungna ratu. Mun ngagugu nafsu hayang silih carekan, tapi lamun inget kana nasib hayang ceurik jejeritan duanana teu nemara. Mun ku Marni jeung ku Sari teu ditarik teu ditakon, kapaksa ku Amang rek didakwakeun. Sabab Karmin teh geus nipu ka sararea ngarugikeun ka sababaraha pihak. Asup ka Amang rugi dijual ngaran. Cek Basri Jiga nu nya rek luluasan gitu. Atuh ngagebeg duanana oge Marni cengkat Sari neuteup ka Basri. Bapak, ulah kitu sing hawatos ka abdi upami Kang Karmin di panjara. Saha anu ngurus putrana nu aya dina kandungan abdi? Cek Marni ngomong satara basna netelageun kahariwangna. Leres, abdi ge nya kitu teu tega upami Kang Karmin degi ka di panjara. Upami leres kitu mah sawios abdi bae anu nandangan lara tunggara. Abdi rela masrahkeun Kang Karmin ka Ceu Marni. Asal Kang Karmin ulah di panjara, abdi mah moal awal da geus laksana kawin jeung Kang Karmin. Sumpah abdi geus kacumponan, abdi salamet moal paeh jadi siit da geus laksana. Kanggo abdi mah sakieu ge untung keneh dibandingkeun sareng paeh marakayangan. Cek Sari ngomongna ka mana wae jiga aya nu mamatahan. Atuh sarerea puguh meuni ngajengok kating buringkak bulu-pulu keras inget kana lalakon nu geus kaliwat. Apan Sari teh kungsi susumar magarkeun teh kajeun paeh jadi siit batan kudu kawin kami reja. Sabab cinta Sari dengan keur Karmin moal dibikeun kanulian. Ayeuna ucapanana geus laksana, geus bisa kawin jeung Karmin. Masya Allah, tapi kadinya eta pikiran kumaha Kang Sero? Basri teu bisa mutuskeun. Ari Karmin inghak-inghakan kaduhung segede gunung tengah gugu kana papatah. Bagus ya Karmin. Jika nu heueuh sia ceurik inghak-inghakan. Masya Allah, bingung akang mah. Yang wae atuh mah serahkeun. Kumaha pamadegan maneh Karmin? Nyangakeun ka Amang. Mujeng-mujeng dihirupan najan hukum gantung buang tinggi ge abdi mah ridho Mang. Bagus ya leweh sia aduh ayeuna leweh juga nu heueuh. Cek Basri ngagebes ka Karmin anu terus nyegruk ceurik. Bagus nu heueuh sia jebe siap atuh sararea jempling. Karmin ceurikna langsung balem demi dera digebes ku Basri. Ayeuna dengekeun putusan kuring. Sararea kudu nyaksian. Karmin sah boga pamajikan dua. Teu meunang aya naon-naon. Satungtung jabang bayi can lahir. Kalayan ulah aya pacekcokan. Lamun aya hiji pihak kanu rek ngagugat, rek menta diserahkeun eta mangke sabada geus ngalahirkeun. Titik. Cek Basri sararea reang nyebut nyakseni satuju kana eta putusan. Bagus ya handem we mewek. Nah sia teh sugan kudu ieu sia teh. Sakilat Basri ngajewang asbak nu aya hareupeunana. Belawar dibalangkeun ka Karmin anu keur ceurik, tapi eta Karmin anu keur ceurik rikat manehna nyangap eta asbak. Eta si Karmin aya ku sempet newak heula asbak cacakan keur leweh. Wahara
nya mitra. Atuh ningali kitu mah Boh Pariono kitu deui Mang Seno sarta nu araya di dinya nyarengel sareuri. Mitra, cing goreng Karmin mah cerik teh cerik atoh atuh. Ngan tadi kadaakeun we mah teh keur atoh menang putusan gitu teh, gitu. Jadi lompatna teh cecerikan. Parah si Karmin ya. Marni jeung Sari narima kana putusan. Dua awewe nu sanasib can bisa nangtukeun pamadegan. Sabab pikiran keur kaweur, halus pisan. Sabab pikiran keur kaweur. Halus pisan mun dibere putusan gitu deh. Engke mun bayi geus lahir, kari mikir-mikir nah rek tetep jadi pamajikan Karmin atawa rek menta diserahkeun. Eta kabeh gumantung ka Sari jeung Marni. Mitra kaum dangu, sanggeus aya putusan kitu, riungan teh bubar. Atuh carios Ranabeng serat tamat geuning alah pohara mitra kitu eta lalampahan Karmin putusana degi ka kitu. Janten carita anu judulna Ranabeng serat panceg tamat dugi ka dinten ayeuna. Ganeng sia lain seug pikiran sia neng naung sadua-dua. Cager mitra rupina cekap dugi ka dieu heula wae. Dongeng garapan Mang Barna Ranabeng serat tamat. Insyaallah urang ngadongeng deui enjing dina carita anu anyar. Hatur nuhun hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.